ketika si Uzi salah sasaran. Bos mana si bos? Si bos kemana si bos? Si bos kemana? Si bos kemana si bos? Oh, udah itu motor. Si bos mana? Pokoknya si bos mana si bos? Si bos. Oh, mereka mana mau TV? Mang, Bi, jual TV. Jual seberapa mana? Eta pong TV. 5.000, Bi. Masa teh mau nomor teuing mereka jual TV. Heuda TV na ge pareuh tuh. Rusak. Heeh. Nah di kuku buka dia terus make jeung rek dijual barangkeun kajadian kan itu TV rusak. Masih pasang. Kenaon, Mang? Keur kieu we, Pong. Yang ningali TV. Merek ningali TV mah. Ayo tuh. Mang, mana TV? Kalau yang ningali TV mah. Nih. Iya si Opong ya yang ningali TV bawa ka dieu. Kang. Ompong, Kang, TV. Herek ningali TV mah. Pong. Mang, nah tuh hurung. Yang ningali TV. Yang lalajo, Mang. Pada TV na ge rusak. Ka maneh mah tadi na ge nyebutna oge hayang ningali TV. Lalajo, Harus banget ka anakku. Anjir. Si Ompong kena laju TV, nah TV na betul hurung tapi saya tak serian kunaon. Nyi, tinggal si Ompong kenaon itu nyalikeun. Kunaon si ompong pake nya? Suara seri suarana cakap. Si Genuki. Ompong. Hah? Kenaon mana eta? Ngalalajoanan TV? TV na kita hurung teh. Apa ngalalajoanan TV? Dasar geblag TV teh hurung dilalajokan siap mah. Ketipu dia. Sampurasun. Yun naon ah. Yo ngayan pepedangan ya. Sa kaparengan jang ka dieu pang bantuankeun ieu ya ngeleman. Ya siap ah. Ayan ya. Golongan ya. Aya si jangud euy geus seubeuh aing teu beureuyan. Beureuyan ku aing sia ti. Leuwas, awas. Leuwas. Leuwas. Leuwas ku aing mah.